Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa id akhadha jeung dina nalika nyepeng saha Allahu Allah misaqon nabiyyina kana janji para nabi lama ataitu samangsa ngadatangkeun kami saur Allah kum ka aranjeun kabeh ka para nabi aranjeun kabeh teh mi kitabin buktina tina kitab wa hikmatin jeung hikmah summa jaa tuluy datang kum ka aranjeun kabeh saha rasulun rasul musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana perkara ma'akum anu tetep sarta aranjeun kabeh latu minunna kudu yakin kudu imannya an aranjeun kabeh bihi ka rasul walatan surunna jeung kudu nulungan nyaan aranjeun kabehu ka rasul kieu saur dina tafsirna. Anjeun Muhammad kudu inget dina nalika Allah nyepeng perjanjian ka para nabi tikawit Nabi Adam sampai nabi terakhir anjeun Muhammad janten Allah Subhanahu wa ta'ala nyepeng janji na para nabi tikawit Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad dugi ka Nabi Isa di dieu mah dugi ka Nabi Isa. Nabi Adam berjanji ka Allah ku Allah janji Nabi Adam di cepeng tuluy Nabi Sis berjanji ka Allah maka janji Nabi Sis ku Allah dinaon dicepeng. Nabi Idris berjanji maka janji Nabi Idris ku Allah dinaon dicepeng. Terus sadayana Nabi Ibrahim janji Nabi Musa Nabi Yusuf sadayana para nabi berjanji ka Allah maka Allah nyepeng janji na eta para nabi ngerti teu seperti kia lamun di urang mah cek atep teh kieu saya berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan terus mengaji eta janji tuluy ku ayah teh dicepeng janji atep sok ta eta janji atep bahwa atep akan terus mengaji awas lamun teu ngaji tak itu berarti ayah teh nyepeng janji atep arti tak lain nyepeng dicekel kuleungeun kitu sanes nya atawa kieu atep ngobrol kasih Sahrul Gunawan saya berjanji kepada Anda cek atep teh kasaha ka Sahrul Gunawan bahwa saya akan menemani Anda wahai Sahrul Gunawan selama Anda masih di perjalanan. Aripek teh cek Sahrul Gunawan teh nya atep rek dicepeng tah janjina dina nalika kuring masih di perjalanan wayahna anjeun kudu ngabarengan kuring gitu itu nyepeng janji. Iraha janji na para nabi teh ka Allah teh
pan janji para nabi teh kasaha iraha janji teh la itu kumi kitabi wa hikmah janji na para nabi ka Allah di dieu teh dina nalika Allah masihan kitab jeung hikmah ka aranjeun kabeh. Lamun Nabi Musa dina nalika ku Allah dipasihan kitab Toret maka Nabi Musa janji kasaha ka Allah gitu. Lamun Nabi Isa dina nalika Nabi Isa ku Allah dipasihan kitab maka Nabi Isa janji kasaha ka Allah. Lamun Nabi Dawud dina nalika Nabi Dawud ku Allah dipasihan kitab Zabur maka Nabi Dawud janji ka Gusti Allah. Dan nabi-nabi yang lain teu harapalkan kitab Nabi nu sejen mah hikmah nu dipasihkeun ka Nabi nu sanes mah kitab jeung hikmah nu dipasihkeun ka para nabi yang lain itu kan ya. Hah? Ya. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Janji na para nabi dina nalika dipasihan kitab jeung hikmah ku Allah. Teh kieu bahwa mencek bahasa orang mah kieu, cek bahasa Sunda mah. Abdi janji cek nabi teh, cek para nabi eta teh. Aya dua pendapat. Pendapat nu pertama kieu. Bahwa abdi janji lamun aya datang nabi sabada abdi bade iman kana nabi sabada abdi. Jeung abdi bakal nulungan ka nabi anu datang sabada nabi abdi. Jadi kieu janjina para nabi cek pendapat nu kahiji. Sabada Nabi Adam teh Nabi Isis. Sabada Nabi Adam teh Nabi naon? Nabi Isis. Tah dina nalika Nabi Adam ku Allah dipasihan hikmah, Nabi Adam janji. Cek Nabi Adam kieu. Abdi janji mun cek bahasa Sundanya lamun datang deui nabi sabada abdi. Jadi sabada Nabi Adam teh aya deui saha? Aya nabi maka abdi bakal iman ka eta nabi. Ngerti tak? Abdi bakal nulungan ka eta nabi. Gitu. Ayeuna Nabi Isa. Dina nalika Nabi Isa ku Allah dipasihan kitab naon cing? Kitab Injil. Lungsur kitab Injil ka Nabi Isa maka Nabi Isa janji ke Allah. Mun cek bahasa Sunda mah kieu. Ya Allah abdi janji lamun aya nabi sabada abdi tuluy abdi ngalaman hirup di nabi di zaman nabi anu aya sabada abdi maka abdi janji rek iman ka eta nabi. Saha nabi sabada Nabi Isa teh? Nabi Muhammad. Tak itu janjina Nabi Isa. Iraha janjina teh dina nalika Allah masihkeun kitab Injil ka Nabi Isa. Nabi Isa berjanji abdi bakal iman. Lamun teh mah datang Nabi sabada abdi, Rasul sabada abdi, abdi bakal iman ka eta nabi. Hartos ka janjina. Sadayana nabi kitu kecuali Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mah nabi terakhir. Moal kieu Nabi Muhammad, saya berjanji jika ada lagi nabi sesudah saya moal kitu. Sabab sabada Nabi Muhammad mah moal aya naon? Moal aya deui nabi. Jadi mapai kitu terus tikawit Nabi Adam terus gitu mah janji gitu para nabi.
naon eta teh hikmahna supaya antara nabi nu pertama jeung nabi anu selanjutnya teh aya persambungan. Aya naon? Aya persambungan. Jeung supaya antara nabi nu pertama jeung nabi anu salajengna teh teu aya silih dengkian, silih hasudan. Gitu. Jadi pada janji nabi teh. Eta cek pendapat anu pertama. Cek pendapat nu kadua mah sadayana para nabi janji ka Allah ngan anu dijanjikeunana teh nyaeta lamun datang Nabi Muhammad sadaya. Ari tadi mah kieu cek pendapat nu kahiji mah sabada Nabi Adam teh nabi sis. Berarti kieu Nabi Adam teh janjina teh ya Allah lamun teh mah datang nabi sis kitu nya. Abdi rek iman ka nabi sis. Rek nulungan ka nabi sis. Tulus sabada nabi sis teh aya deui nabi, bukan nabi naon terang. Cek nabi sis teh kieu. Ya Allah upami datang nabi sabada abdi, cek nabi sis teh. Abdi terus gitu. Eta pendapat nu kahiji, pendapat nu kadua mah kieu. Sadayana ka Nabi Muhammad ti kawit Nabi Adam dugi ka Nabi Isa. Cek Nabi Adam kieu. Janjina teh, ya Allah lamun teh mah abdi hirup ngalaman nabi terakhir Nabi Muhammad, abdi rek iman ka Nabi Muhammad. Rek nulungan Nabi Muhammad. Nabi sis kitu. Nabi Idris kitu sami janjina teh. Ya Allah, mun abdi hirup ngalaman Nabi Muhammad, nabi terakhir, abdi rek iman ka Nabi Muhammad. Rek nulungan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sami janjina teh kitu. Nya, cek Nabi Ibrahim, ya Allah, abdi lamun hirup ngalaman Nabi Muhammad, abdi rek iman ka Nabi Muhammad, rek naon? Nulungan Nabi Muhammad. Jadi aya dua pendapat hartos. Pendapat nu kahiji mah kumaha? Mapai. Pendapat nu kadua mah langsung ka Nabi Muhammad. Dua nanage ieu pendapat para sahabat Nabi. Itunya urang mah bade nyepeng kana anu mana wae teu nanaon intina mah bahwa syariat ya nabi-nabi anu terdahulu eta teh tos dinasah tos disalin ku syariat Nabi Muhammad. Da urang mah kulantaran ayeuna zaman saha zaman Nabi Muhammad teu meunang urang make syariat Nabi Isa, kecuali syariat Nabi Isa teh aya nu akur jeung syariat Nabi Muhammad. Gitu, ngerti? Seperti syariat Nabi Ibrahim aya nu akur jeung syariat Nabi Muhammad dipake ngen syariat Nabi Muhammad eta mah ngen pedah akur jeung syariat Nabi Ibrahim. Seperti dihitan disunat dihitan itu syariat Nabi Ibrahim sami jeung syariat Nabi Muhammad, kecuali urangna hirupna zaman Nabi Isa. Lamun urang Isa wayahna urang kudu iman kana kitab Injil, kana kitab Nabi Isa. Eueuh weh lain eueuh tarajo weh Nabi saha Nabi Muhammad wayahna kudu iman kana Al-Qur'an. Da cek dina kitab Injil ge lamun geus datang Nabi Muhammad mah kudu iman kana Nabi Muhammad. Tah gitu. Nabi terakhir moal aya anu moal janji deui Nabi Muhammad mah da moal aya deui sabada anjeunna moal aya deui nabi jeung rasul. Nabi terakhir hartos ya
Tah kitu. Shadaqallahul azim.